mau Japati atuh. Melian Japati. Napan resep na kumaha tuh cicing. Ngajahat duit, kerasa duit teh. Pancen aku duniangan karesep nu di imah, ieu Japati nu di imah mah beri cicing nguseup di caram. Udah nguseup sok poho balik, lila. Ieu pangedulan deui ngomongna nu kieu. Yeuh, karesep mah paninganan heueuh daripada resep karangda aing mah. Mending kana Japati. Da dia. Heueuh, daripada resep karangda nguseup di caram. Japati geus diomong deui. Ieu mah Japati alus, Japati Vietnam. Vietnam Filipina. Bodo amat. Pan kewang endogeun wong ternak, eun we batian. Paraban we kade. Nambah pegawean. Nambah pigawean. Hari paket geus datang ya? Emang mesen paket? Heeh, pesan kamari teh sabaraha poe geus 4 poe mah pira kucan datang wae. Paketnya biasa kan 3 poe. Telepon. Besok aya, nanti kudu ditelepon paketna. Geus tunda ieu ka ditu tuh. Ih, embung berat ih. Pangundakeun saeutikna geus suka ngeuil kandangna. Tunda we ka dieu. Paket. Mang. Paket. Naon sih Oding? Pesen paket euy. Oding. Teepkeun. Sia teh sopan pisan tebal. Goblok tukang paket ean eta mah bal teh. Aduh, ieu si Oding karunya tinggalin deut. Helm jeung ieu jaketna aduh aing. Aya gitu di dieu. Mang, aya paket. Aya. Dibabehkeun si Cungur. Datang oge ya. Ding. Oh, paket sia mah. Iya, Ding. Di bejaan eueuh cek aing teh. Lain paket, Ding. Tah, ieu aku masih tinggalan. Oh. Di mana nih? Oh, aku masih kalau kamu mau tuluy ini kan sugan aing teh pamitan lah ka aing. Suka aing tah. Sia kumaha? Aing mah aing paket eta geus datang san. Paket apa? Barang beli HP. Oh, isu. Gila san aing. Nya, Aja. Hati-hati. si kunyung gua tahu motor nyelobang teh. Bener-bener. Tenempo wadoyok. Hah? Tenempo wadoyok. Ding. Jualan apa, Ding? Paket wadoyok nempo teu. Sabarahaan? Sabaraha naon? Hah? Paket, nanyakeun wadoyok paket. Harunya belian atuh. Eta si Oding pan jualan. Paket. Hah? Paket. Si Oding keur jualan. Belian ku arurang teh karunya. Paket goblok. Sama paket sekarang teh jang wadoyok nanyakeun wadoyok. Naik sia tuh. Paket. Goblok nanyakan kitu mah kakak rungsing balik ditanya teh. Yeuh, dengekeun. Si Oding teh keur jualan. Nanyakeun wadoyok rek nganterkeun paket Aisyah.
Paket goblok. Ujuk sia teh. Nah sia teh paket. Si Oding keur jualan. Urang mah sia teh dibelian. Paket jang wadoyok. Paket goblok. Anjing sia. Anjing ini tak aing mah. Astagfirullahaladzim. Saya ngomong jauh goblok mah. Teh paket. Kamu paket tuh? Gelo, sugan. Nah, di alung-alung baben gede ku aing geura. Carekan we. Kamu teh cing balik ke tukang paket ngalung. Punten teh punten. Rusuh. Rusuh. Luman teuing. Awas yang sekali-kali deui. Awas ini sih enggak. Jing. Aing salah asup komplek ieu mah euy. Awewena garalak di dieu mah. Ya, angge kamangjek kalanya. Kamarnya ieu. Kamangjek sakedeung. Meulila ieu. Siapa sih mana nih? Aing tas nginder paket yo. Oh si Ayeuna geus ngider paket. Heeh, pan aing ka dieu ge nganterkeun yo, paket Lubang. Lubang deui tah. Aing nilila pisan nih 4 poe pira pesen nu kieu. Kumaha sia eta lancar? Alhamdulillah Bang lancar. Ngan bieu euy salah asup komplek, asup ka kandang maung. Kadang mau kumaha kehet. Heuh aing tadi ngantirkeun ka ditu ka komplek nu itu. Ka awewe, dialungkeun ku urang teh. Da ngadat Naonana dialungkeunna? paketna Montong diulang alung atuh babalna diulang alung kumaha? pan aing rusuh. Ieu loba keneh, jaba itu aya cokotan deui. Heuh da sing rusuh-rusuh ge kayak dari ka pelanggan mah. Ieu kitu punten paketna lain dialungkeun kitu. Ai kahaya mah kitu ngan pan waktu teka kejar. Heuh sing waktu naon kayak guru sopan ke pelanggan mana kumaha siang kayak dilaporkeun sia ka dunungan sia dipecat nya. Heuh gitu. Nah, tuh punten gitu. Ieu paket gitu lain dialungkeun kumaha sih maksudna? Dialungkeun kitu. Tahu kasopanan si alung-alung turun sia teh punten ieu paket kita kitu. Pan tadina mah ngejar waktu. Montong kitu babalna gitu. Uyuhan sia teh dihabak ge. Boro-boro tadi habakan aing digarbugan bogo tapi kalabuh aing. Heeh atuh kayak dikebugan mesin ku aing urang dihabak mah sia dialungkeun mah. Tuh kasopanan sing bener lah kitu sia yang langgeng mah. Atuh isuk mah moal gitu. Nah, eta pesanan Bang. Hakangeun kehet mah kitu. Naon sagala? Hakane naon? Astagfirullahaladzim. Opak sampo meuli tina online. Kan awas di dia mah babalai dina online mah sagala ge aya tah deuleu. Simpring.